Ah, itu bersihannya. Bersihan. Teteh hari teh bade dikirim deui ayeuna. Sanes bersihan heula we ieu na kasih sisikeun. Oh jadi dikirimkeun ayeuna. Bersihan heula. Ya jelema ieu. Mana oleh-oleh Garut? Aya itu abi tos beli dodol Garut di toko Udin. Mana atuh aya bener Kerabi? Astagfirullah teteh. Nah, jangan nyebutkeun abi burut ka si Sarning. Teh ieu teh namanya lebaran, tong sok gitu. Tong sok nyen pi omongeun. Urang teh namanya sasalaman teh. Ngali tah ni alawis. Astagfirullah, sanes saudag abi teh nuju nyarioskeun oleh-oleh. Teh. Abi mah dah henteu gobleh atuh teh. Asih teteh sok kararana. Oleh-oleh. Oleh-oleh Garut abi teh, oleh-oleh Garut, nyarioskeun oleh-oleh Garut. Nya teh abi teh teu gobleh. Naon eta teh? Teuing sih eta mah kudu di sengketa. Sarua nah di dinya teh Sarneng. Saya teh karak lebaran kain teh geus susuruntung si menyeret. Jadi masuk ngadu-ngadu kadunungan teh. Yang nyebutkeun urang gableh segala. Sanes saudeug, cik abi teh abi mah nuju nyarioskeun oleh-oleh. Nah, teteh pirage damal di dieu mah tunana meni dipermasalahkeun calana soeh oge. Tuh. Da ieu teh sanes di kantoran teteh meni beo wios aku abi besok digantos lah ulah calana soeh kieu mah. Oleh-oleh. Mohon. Teteh wios ku abi digantos besok aduh. Meni calana soeh wae oge teh ajeng si sareng si Sarneng mah kudu dibawa ka dukun bayi geura. Isi rek naon ka dukun bayi. Naon didinya jeung nyarekan urang amit-amit cabang bayi emang naon urang teh. Kemana karep iteh kumaha iteh? Pembahasan teh. Sok anger dedengnya teh karek ge lebaran sahampuraan. Kunaonnya? Waduh, ka itu we. Abi lalieur. Tuh nya teh. Teh, nya ge abi lapar. Hampura teh da teresep ngagayem laleur mah. Nyemil laleur gitu. Naon didinya apa itulah. Dia mah tukang ngaruksak itu lah. Udah. Ning, lalieur parusing ieu teh. Alhamdulillah, ieu aya nu meuli 100 siki euy. Aya cannya ieu. Heh, ya. Kumaha? Pangitungkeun loster. Pangitungkeun loster ieu aya nu rek meser nya. Kumaha? Pangitungkeun loster ieu aya nu rek meser nya. Oh nya. Sok, abi rek ka warung heula. Aduh, gawe dunungan jeung dititah tangtung-tangtung sagala. Aing mah lamun lain dunungan dilawan. Jarakan merenya meh siga tangkal cabe. Duh, mun tangkal cabe mah buahan coba ieu loster turutkeun euy. Sigana pagar meureun make ieu merenya. Mun teu salah mah kudu dijarakan 2 sendal cenah. Waya wae dunungan berarti kudu ngomong dulu ka dieu nya. Heh. Ya. Geus dihitung can. Geus dihitung can. Kala dijarakan heula 2 sendal tuh. Lain. Di naon-naon ieu? Lain anah bade ditangtung-tangtung loster naon siga melak cabe wae. Allahu Akbar, lain ditangtung-tangtung, dihitung. Geus nya. Tah ieu teh ditangtung-tangtung, naon dijarakan 2 sendal. Ieu, cerat tuh. Aing kalau kajiga rek melak bawang kieu ya. Ye, lain. Astagfirullahaladzim eta tuh menang ukur capek aing mah. Allahu Akbar. Ieu teh menang ukur capek si amah. Hitung. 1, 2, 3, hitung. Hitung. Oh dihitung. Dihitung, lain tangtung-tangtung. Sugan teh di tangtung-tangtung dijarakan gitu siga melak cabe geuningan Sok nya cabe tadi. buahan. Hitung. Hitung tiluhur ka handap sok. Hitung kabeh. Cing jelas tuh bos ngobrol teh. Ceuli eta kurang beres Aing mana tangtung-tangtung jadi capek 2 kali seberiji bieu teh kan. Lah ieu irah datang isi ieu. Ira datang. Nah, ai didinya jol-jol menta sabatang sagala yeuh. Ieu teh geus lebaran didinya teh urang menta hampura ka urang teh jol-jol menta sabatang ai didinya. Abi naros iraha sumping. Astagfirullahaladzim. Jol-jol nyarekan urang swing. Alah, didinya mah bener ieu teh anyar lebaran. Jol tong sok nyen pi omongeun. Abi teh bager bieu teh naros iraha datang. Iraha sumping. Bade menta hampura ka Mang Udeg teh minal aidin wal faidin. Alah. Aing didinya mah kesel lamun ngelayanan didinya teh jol nyarekan swing, jol menta sabatang. Didinya mah kitu nya. Teu dibere sabatang, jol-jol nyarekan swing.
lain urang marek menta hampura abi menta hampura. Alah, moal ya. Diolok dirinya ngajakan ulin ke Singapura ge moal urang mah nyari hate tah. Aing geus carekan aing dirinya. maneh ke Singapura mahal-mahal anjing. Aing moal ka olo ya. Rek ngajakan ke Singapura oge. Hampura. Moal. Jik we ka itu lah. Aing mah. Kesal ka dirinya teh. Hal adimnya Gusti Nu Agung batur geus bener menta hampura ieu Hiji, dua, tilu, Tah ieu tah opat. bener kan tak gegel tah kumaneh. Cicing ka itu urang keur ngitung roster lah. Aya naon tarik-tarik teuing ngitung teh. Ya, aya naon tarik-tarik teuing. Saha teh anu ceurik da? Astagfirullah bieu nanaonan. Gegerewekan, tarik-tarik teuing. Henteu teh anu ceurik. Dia mah aya si Sarneng gara jol-jol nyarekan. Swing mah, menta sabatang mah aja. Diolok ka Singapura moal abi mah. Geus pasti salah Nyari deui. hate tah. Udah gatuh. Ya, engke mah si Sarneng teh. Ulah ulin ka dieu wae lieur Pasea we nyen pidosaeun. Ya hitung lah. Ieu. Kakak kemana meni? Astagfirullahaladzim kunaon poe ayeuna nya dunungan luas leos. Sarneng amak-amakan jol datang temen. Aing geus ting lieur ngitung deui roster we. Dilas teh ajeng teh bejakeun we geus ieu. Ya, Astagfirullahaladzim aing teu beres-beres ngitung ka di dinya. heula ieu mah urang rek balik, bejakeun ka si teh ajeng urang rek meuli heula baso engke balik deui ka dieu nya. Sudi teuing. Pangolo sorangan kaso mah. Astagfirullahaladzim. Ye bejakeun ka si teh ajeng urang rek balik heula rek meuli heula baso. Ka itu urang keur ngitung roster lieur lah. Aya pesanan Engke salah, dunungan. engke maneh masalah ngabejakeun anak urang rek balik heula rek meuli baso. Pangol sorangan kaso mah. Aing mah mau diatur. Mana deui teu diangkat ieu da moal balik. Aing sabaraha ngitung poho deui we. Ieu mah. Ajeng teh ka mana deui cenah tuh Tadi teh karek 73 gitu. 3, Udah. 4, 75. Ya. Geus beresan yang itu. Astagfirullahaladzim ya. Tadi si Saneng aya dunungan. Itu beres-beres gitu. Aku hitung poe sorangan Abi mah kalah lieur Si udah kita. Ampun. Sariung wae. Teh tos lami teh. hampura Nya. Bila kapan? Cicing tong sok ngerakeun jeung hayang ke Singapura sagala si Aubit teh puan teh ngajakan ka Pangandaran. Tong sok ngerakeun. Didinya nu ngerakeun mah saha nu hayang ke Singapura da nyadar diri abi ge. Sanes, hampura. Nah, tuh. Tong diturutkeun Dok ongkosna kudu sabaraha ka Singapura. Hampura. Iya, karek ge bieu atuh menta hampura teh. Ih geus salah deui Hampura, minal aidin hampura. Kudu ongkos gede, kudu naik kapal luhur ka Singapura mah. Muhun. Bae mending ke Pangandaran we. Ke Pangandaran Pangandaran ieu we. ge ngariung teh. Mana ka Pangandaran? Rencana ka Pangandaran ieu teh minggu hareup. Teu kudu kariung Bandung heula ka Pangandaran mah langsung ka ditu ka Pangalengan heula ge bisa. Astagfirullah. Geus eta ngomong meni sok pabaliut bieu teh geus menta hampura. Kumaha? Ayeuna geus piomongeun deui Oh, wae kok ngadon kalian- ngerakeun Ongkos umur Bandung jong ka Cimuluit kumaha pan ka Pangandaran mah ka ditu ka Pangalengan jalan. Nya. Jauh teuing ka Pangalengan mah. Kana Greg. Ka luar negeri. Nya Singapura mah ka luar negeri. Ya Allah, Robi. geus mau balik hayu we pulang we hayu piomongna. Kela. Bari. Kate ajeng heula kiranya. Kedap we. Oh iya atuh abi can menta hampura. Kate ajeng heula. Oh, Tong sok piomongeun nih Masuk jempe merah. we tong loba ngomong bieu teh karek menta hampura. Banyak. Geus piomongeun deui sariwang da juga ceulit Ka teh. Singapura segala sok merakeun deh. Orang kudu sadar diri we jong ngajakan Singapura ieu. Dunungan alhamdulillah urang geus dibawa ka Pangandaran oge. Engke geus panggil jeung teh ajang geus menta hampura urang balik we jeung sok ngerakeun wae. Teh hampura abinya Hampura nya teh nya. Hampura. Astagfirullahaladzim ya. Tadi kadunungan lalaki ayeuna ka awewe najol hayang ka Singapura sagala teh. Punten nya pamajikan abi loba ka hayang. Maklum meureun teh da ku abi teh digugu da. Abi mah maklum artosna ge teu aya teh. Abi mah nya cek abi teh atos diwartoskeun kieu. Tong boraah ka Singapura mun boga duit mah eta we didekateun heula ka Cipanas. Asi Aobi teh Iya. ngajakan ka Pangandaran. Saudut sanes. Hampura. Tuh, Hampura legekeun kieu kudunungan hampura. ge. Kudunungan oge moal diturutin. Bingung ngajelaskeunana meni lieur hayu balik we teh hampuranya abinya di ieu ngomongin bejakan kasih abi we heula nya. Kau jadi emosi ya teh.